koin jagat anu jadi malapetaka digital sampurasun kanggo ka urang Sunda saalam dunia. Pandangan simkuring ku ayana koin jagat teh janten malapetaka digital kumargi seueur pisan taman-taman anu didamel ku pamarentah ruksak. Jalmi-jalmi ayeuna janten pomo ku milarian koin anu aya hadiahan, saurna aya hadiahan dugi ka ratusan juta rupiah. Urang kedah emut. Lingkungan langkung penting kanggo diri urang. Ulah kabawa-bawa pomo ku milarian koin anu teu pararuguh anu ngaruksak lingkungan. Eta koin didamel di negeri deungeun, di negeri Singapura. Mugia ku ayana kitu urang ulah nepikeun ka ngaruksak lingkungan. Eta teh bagian tinu malapetaka digital. Naha disebutkeun malapetaka digital? Ayana aplikasi-aplikasi digital nu kedahna ngabantosan urang, ngamudahkeun pagawean urang. Tapi ieu sabalikna ku ayana koin jagat, jalmi-jalmi teh hoyong kenging sesuatu anu mudah ku jalan anu aneh, ku jalan milarian koin anu tiasa saurna ditukerkeun kanu artos. Kumargi kitu hayu sadayana sing ngalalartos khususna ka urang Sunda, urang jaga lingkungan urang sabersih-bersihna, urang jaga fasilitas umum nu aya di lembur urang. Ulah ku lantaran ayana koin jagat eta ngaruksak lingkungan janten malapetaka digital kanggo lembur urang sadayana anu ngaruhan kanu kahirupan urang. Hayu urang bijak dina komunikasi, urang bijak urang ngagunakeun HP sareng aplikasi nu aya di HP. Salam etno informatika tik simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.